Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 28 Januari 2026. Masih dina surat Maryam ayat ke-70 genepna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidu jeung baka ditamahan ku Allah. Allahu tegesna ku Gusti Allah. Alladzina kajama-jama ihtadau anu dibere hidayah ku Allah, hudan tegesna pituduh, wal baqiyatu jeung bakal langgeng atawa kekal as-solihatu kana migawe solehna eta jalma-jalma sabab geus kenging hidayah tangtuna langgeng migawe solehna anjeunna teh. Khairun eta leuwih alus leuwih hade inda rabbika di sisi pangeran anjeun, sawaba kana kenging ganjaran ti Allah. Wa khairun jeung bakal leuwih alus mardan dina kesudahan atawa endingna engke di yaumil akhir. Saterasna kabar. Jadi umat-umat anu tos soleh ti payun tos kenging hidayah bakal langgeng migawe amal solehna ka eta jalma-jalma margi da tos kenging hidayah. Jadi manehna mah hayang berbuat soleh langgeng salawasna. Saterasna Afaro'ait alladzina kafaru nahan teu ningali alladzi itu jalma kafaru anu kafir bi ayatina kana ayat-ayat kami saur Allah. Wa qala jeung manehanana nyarita atau ngeklaim dirina la utaina jeung bakal didatangkeun cenah ka kami naon engke di akhirat ceuk umat kafir malan harta berna anu loba di surga wa waladan jeung anak-anak anu ngabanggakeun. Eta manehna ngeklaim kitu teh atas dasar ti mana? Teu aya dasarna. Jadi umat kafir ngeklaim engke di akhirat teh bakal boga imah alus diduruk ayeuna, bakal meunang walad anu sae anu mangabanggakeun jeung harta benda anu banyak. Ta eta teh ngeklaim janji sorangan. Saterasna dijawab ku Allah, at-tala nah manehanana nempo al-ghaibah kana gaib teu habareun kanu gaib oge manehna ge da Allah oge. Allah nu maha uningan manaha make ngaklaim kitu. Amit takhoda kana yen manehanana atawa manehanana bade nyandak inda rahmani ti pangeran manehanana anu maha welas anu maha asih ahda kana janji kitu henteu. Allah mah teu janji kitu ka umat kafir marek disiksa justru make jeung dipasihan harta benda atawa waladan. Saterasna Allah ngajawab langsung dina ayat kanu saterasna, kalla sekali-kali tidak bakalan diberi waris di yaumil akhirat nu puguh mendapat siksa. Sanak tubuh mangka bakal dituliskeun atawa bakal dituliskeun ku Allah ma yaqulu naon anu diklaim anu dicaritakeun eta. Wa namaddu jeung bakal diperpanjang lahu ka itu jalma-jalma kafir anu nyarita kitu anu ngeklaim dirina bakal menang kabagian di akhirat padahal mah bakal menang siksa. Minal azabi tina azab di akhirat maddan anu panjang kabina-bina diperpanjang ku Allah. Saterasna wa narisuhu jeung diwariskeun kana naon ma yaqulu anu perkara anu dicaritakeun anak umat kafir. Wa yatina jeung bakal datang jeung bakal didatangkeun ku kami kabeh jalma-jalma fardan sendiri-sendiri. Henteu mawa harta benda, henteu mawa anak-anak, henteu mawa anak nu dibanggakeun atawa mawa jabatan tahta jeung kedudukan teu aya nu puguh madongkapna fardan sendiri-sendiri mufrad. Jadi engke urang dipariksa teh sendiri-sendiri. Henteu mawa anak pamajikan teu mana naon, dihisab sorangan-sorangan sesuai jeung
kemampuan sorangan tina amal perbuatan, dosa-dosa sorangan teu aya limpahan ti batur atawa nyanak ganjaran ti batur. Nu jelas mah disiksa bade diganjar eta pribadina sorangan-sorangan. Ngan aya hukukul adami anu urang sangkut paut jeung nu sanes sehingga can diselesaikeun di dunya, di akhirat aya nyangkut. Eta disebut fardan. Tah kitu insyaallah patepang di dinten enjing dina waktos anu sareng gelombang anu sami. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.